Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Tak kurang-kurang yakin ka Gusti Allah. Ya ayat ieu ye. Tancepkeun ka jero hate, pelakeun, rak. Kubur di jero hate. Boro-boro aing kumalandang. Tatangga aing ge nyahoeun, pamajikan aing ge nyahoeun. Tumak nu teu kanyahoeun ku sasa, Allah mah nyahoeun. Sireum nyahoeun Allah mah. Wa ya'lamu ma fil barri. Jeung deui di samping nyahoeun Gusti Allah sabaraha anu sehat, sabaraha anu gering. Nyahoeun Gusti Allah sabaraha anu deuk ditambahan aya panjangkeun umurna datang ka ajalna deuk sabaraha anu dipaehan. Allah nyahoeun jasa. Sabaraha anu ngalahir poe ieu jeung sabaraha anu kitu paeh nyahoeun. Wa ya'lamu ma fil barri. Luhureun daratan-daratan luhureun bumi Allah nyahoeun kabeh. Mantap urang boga kayakinan ieu jadi wali. Jadi wali, boga keyakinan ieu Allah wajahnya nyahoeun. Asal nyahoeun mah isin urang ka. Isin urang ka Gusti Allah. Teu kudu lo baca lemah di kamar ge Allah nyahoeun beuh. Ieu aing lamun maksiat di jero kamar isin amat ka Gusti Allah nu mantak. Terus adab waliullah mah lain bae di nu lo baca lemah di jero kamar ge make adab-adaban bae. Mantak waliullah mah cangkilang deuk mandi bae deuk mandi. Mun ayat talasna make talas di dieu. Atau maka samping teu kadeuleu ku manusia tapi Allah mandeuleu nyahoeun. Lamun eueuh diu ulah kena kadeuleuan. Oh diu ku rapi gejebur gegerah. Allah nyahoeun biasa. Batur teu nyahoeun Allah. Urang mah lain griwol. Wih, siapa gede ama tuh? Ya belaan ulah ngadu nu kos kitu. Oh Gusti Allah. Masya Allah. Wa ya'lamu ma fil bar. Gusti. Wa ya'lamu ma fil bahr. Jeung Gusti Allah nyahoeun nu aya di jero laut. Al-qura allati 'alal anhar. Kampung-kampung anu dikelilingi ku bangawan-bangawan. Kampung-kampung pulau-pulau Allah nyahoeun. Di samping daratan lega nagara oge pulau-pulau anu dikelilingi ku bangawan-bangawan dikelilingi ku cai-cai laut. Ti mimiti pulau nu gede urang ge pulau-pulau Jawa, nah pulau Sumatera, pulau lantaran orang mater berkeping-keping ieu teh madak disebut ge pulau Sumatera, pulau Kalimantan, pulau eta keur geledeg. Nah nu laletikna ya pulau Untung Jawa, aya pulau Putri laletik ke belah dituna eta termasuk gede, aya pulau tah eta ge kapan baheula mah jadi pulau tanu ku urang di Zarahan teh tadi kulon teh pulau Cangkir matak disebut ge pulau ku ari mah geus jadi pulau lantaran ngahiji cekolot baheula karuhun urang asal pulau Cangkir geus kahiji geus rusak negara. Geus bukti jasa jaker kula leutik maka dieu teh nae getek ngomong baheula teh ieu mah bakal ngahiji ngahiji engke mah ngahiji sorangan ku ari. Masya Allah guys, yang datang guys, asal guys ke hiji, guys tanda-tanda. Eta guys bisa disebutkan guys gitu. Di samping daratan-daratan, pulau-pulau, jero laut nyahoeun Gusti Allah. Luasna laut nyahoeun, jerona laut nyahoeun, esi laut nyahoeun. Aya kakap sabaraha di jero laut nyahoeun biasa. Aya cumi sabaraha miliar di jero laut, aya teri geus teu kahitung sabaraha Allah mah nyahoeun. Iya kari mata katulah sieun henteu sieun wali mah di mamana geja ku Gusti Allah nyahoeun dikajaokeun ku Gusti Allah berarti diurus ku Gusti Allah. Sieun amat urang hudang ti peuting biasana kan sieun komo aya nu paeh anyar deuk tahajudan ya tahajud bener mencan tala wudu gerebeg ih naon teh sudah gerebegan dah lain naon beres ngala wuduna bari muringkak ke bulu salat Allah gerek terjadi tak encan datang kabar encan usolli Allah berberek jinaonnya ingat ulah bae ke tadi pae aju bae diuknya na eta ai salat masjid ai diuk banten coba ke kanu borangan ge les dia kos bungkul ngaku sia
terus kita sholat pasien Allahu Akbar lain pikiran ke Allah pikiran pocong teh jurig teh dan lain sebagainya dipaksakan ke orang tapi lamun diuk mah bari ngarokok wani rokok set bes ngopi biasa kertek-kertek kemana sih ya dia atuh sholat bae atuh ai diuk benang tangan segala ka jurig ka dia sia ai wani mah kaing ngarokok deui keluar di dalam jauh naon kudu ai salat Allah kerek naonnya jelema nyana-nyana kene beda tuh coba ge rasakeun ge ye cenah kieu nyahoan borangan heuh aing ge borangan sarua eta kos kitu tah jadi lamun dongeng nu borangan mah emang urang ge hayang seuri sorangan nu borangan mah nu sok kukula didongengkeun teh di Garut aya hiji makam galak jasa tama kuntil anakna tama dinya tah lamun liwat kadinya kuntilanak di samping seri sok ngababuk terus kuntilanak galak memonon juri galak ya asal liwat kadinya galak teman hiji mangsa urang pondok pesantren ku ajengan teh hadiran aya Nanang Kosim jeung Toto Gozali di kampung Salam hadiran geus eueuh nu neuleuh hadiran aya hiji santri nungguan Nanang Kosim kebel asup ka handapeun panggung hees nyana mah teh yahun Bratayuda Nanang Kosim segala muammar geus teh yahun bae lah beres hudang-hudang teh nya nama jam 3:30 ye cek geus geus sepi ye geus cancan ye barang deuleu jeung 3:30 alah aing ieu deuk balik ka Kobong ye sieun eueuh deui jalan iwal teh ka kuburan eta ta eta sieun tanyana ta sieun manya aing di dieu bae deui manya teu balik teh teh subuhna pan ngaji lah geus aing mah manya aleh ku juring cek cenah teh lewat aing ka kuburan geus disiapkeun mah kadongdong sabadeg ge pokona kuntilanak juring segala nanaon babuk ku aing mah geus dikieu-kieu bae nya leuleum alah cek cenah teh ngawani-wani maneh kabeneran pas kuburan aya nini dek bising lakur jasa atuh pada ini mah ruag reuwig bukna ge ruag reuwig aju sampingan dikadiekeun doang ban kabeneran aju nyana sok mamawa sapu ban kieu kadal aku saya iya kuntilanak dibabuk ku aing jak nyana teh atuh nini ka jalan dek nyebrang ti kuburan ka arah kuburan teh eta santri liwat joger wae jeung tangkal kadongdong lah burak lumpatnya datang ke Kobong harenggosan si harenggosan mah cek babaturanna mangi kuntilanak aing babuk ku aing leh beres geus teu kapiheulaan aing ku kuntilanak keur kieu mah cek cenah aman teu kebal salat subuh beres salat subuh ngaji isuk-isuk aya nini nu dipanggul-panggul dek dibawa ke rumah sakit nyana keur aya di sisi jalan jeung babaturanna kabeh ditanya ku santri mang iya sa nini cek cenah teh cek dibawa ka mana ka rumah sakit kunaon gitu dibabuk jurig ku keur jadi nini ge ku nyana pajar dibabuk jurig cek santri aing jurig eta mah geus bae eta nu borangan teh kos kira itu tah barloon kabeh nu borangan mah puguh ucing Allahu Akbar tengah peuting Allahu Akbar geus beres jana diuk lah maca sholawat aya cina nya wah kajian kuku mah ge jurig ieu mah hatena geus kitu bae manu borangan geus lah jurig kajian kuku mah ge geus cenah robahna ge lalauna ketep-ketep bu hees deui lah daripada aing ngadeng ge mending hees cenah teh aman geus ai isuk-isuk banggi ucing eta ucing teh meureunanan kurusak-kurusuk kabeneran asup ka beheungna kantong keresek di jero kantongna pan aya amrang-amrangan asal leumpang kersek-kersek asal leumpang kersek oh cak anu keur penting teh ieu horeng jurigna ieu tuh jadi kabobodo ku ucing pan ya Allah eta borangan eta kos kitu teu kudu borangan-borangan geus udang penting geus wudu asaleuna lah geus teu kudu borangan cek kieu ge moal aya naon Allahu Akbar brek leh moal aya naon eta kayak pocong lah lain dah mah prak dibukain hehe gitu je pocong beneran tuh
duh wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Gusti Allah maha uningan nyahueun kana naon nu aya di daratan urang cicing. Kemudian aya setan datang ka urang, eta teh setan teh ngagerakeun Allah, urang ngacicing ku Gusti Allah, setan digerakeun ka Gusti Allah ku Gusti Allah. Jadi naon bae nu datang ka urang teh baik sireum maupun orai atawa jurig sekalipun eta teh ngagerak Allah teh kudu sieun sieun. Mata ahli Allah mah teh kudu sieun. Begitu datang orang keur cicing ibadahan aya setan aing makhluk Allah sia makhluk Allah ngan kebenaran aing mah jelema sia mah setan deuk naon sia ha deuk naon sia ha lamun digalakan setan sieun lamun urang sieun setan seuri ha sieun ka aing dilalaga deui sia ku aing mantap geus urang lamun salat dipenting siapkeun golok yang naon cek pamajeng setan pencit ku aing si setan. Oh setan sia. Cek pamajikan sok aju kos kitu ka haji mah. Lah wa ya'lamu ma fil barri wal bahri nyahoeun Allah sabaraha makhluk nu aya di daratan, sabaraha jumlahna berbagai makhluk nyahoeun kabeh. Yakinkeun ieu Quran. Nyahoeun nu aya di beunang kitu ngaranna laut. Sabaraha jerona laut, luasna laut, eusina laut, kateri-teri sabaraha miliar triliun nyahoeun kabeh. Masya Allah nu teu dikanyahokeun ku Gusti Allah. Dua katilu wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha teu pati-pati ragag hiji daun kecuali Allah nyahoeun kana daun eta. Daun naon nu endek ragag sanggeusna manehanana ragag eta teh diragagkeun ge ku Gusti Allah ka mana bakal ragagna eta teh Allah nyahoeun janang Allah ngaragagkeun sanggeusna ragag sabaraha daun nu ragag dina eta tangkal Allah nyahoeun sesa daun anu nempel keneh Allah nyahoeun. Ya Allah ya Rabbi deuk kurang kumaha kayakinan ka Gusti Allah deuk kurang kumaha tah nu mantak ke tancapkeun lakeun kanyaho Allah di jero dada urang bukakeun hate ilmu Allah asupkeun ke jero jantung ke jero golbot tak yakin urang eueuh nu nyahokan nu gaib kecuali Gusti Allah nu maha gaib. Kahiji nomor kaduana Allah nyahoeun naon bae nu aya di luhur bumi yakni di daratan. Katilu Allah nyahoeun kana naon bae nu aya di jero cai di laut di bangawan di mana bae. Obat Allah nyahoeun kana daun nu ragag iraha ragagna sanggeusna ragag ka mana ragagna sesa daun anu nempel nyahoeun satungya kabeh kanyahoan ku Gusti Allah. Daun gede, daun leutik, daun panjang, daun leutik lah deui Allah nyahoeun. Masya Allah. Wala habbatin fi zulumatil ardi Allah nyaweun kana siki nu aya dina popoek bumi. Artina popoek bumi teh ieu teh majaz. Popoek teh bimana bawatinil ardi lantaran di jero bumi teh lantaran nempel jadi poek geus ngabahasakeun bawatin jero bumi fi zulumat jadi eusina jaba jero jaba poek. Lamun bawatin doang mah teu kanyahoan ieu teh cek Gusti Allah teh jero bumi bae buat caang buah henteu tapi ku zulumat di samping kajeroanana kanyahoan poek kage luar biasa mata kabahasakeunana fi zulumatil ardi majaz teh zulumat di mana bawatin nyahoan Gusti Allah aya siki kacang di jero bumi di lapisan kahiji lapisan kadua lapisan katilu lapisan kaopat datang ka lapisan katujuh Gusti Allah apaleun nyahoeun Gusti Allah aya siki jagong anu nempel di luhur anu nonggerak di luhur ka bawah kacai ke jero ka bawah ka terus ka jero teh katela terus lapisan kahiji kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh Allah nyahoeun sabaraha siki nu aya di jeroan nyahoeun eueuh hiji siki nu teh kanyahokeun ku Gusti Allah naon bae nu aya di jero bumi ieu hasil-hasil bumi potensi-potensi bumi aya minyak di jero bumi urang Allah nyahoeun aya logam di jero bumi urang teh logam perak logam emas logam besi perunggu dan lain sebagainya nyahoeun Gusti Allah teh naon bae nu aya dina popoek taneuh
siki leutik ke kajawan komo nu gede mah wala habatin hiji siki bae kudu kajawan komo sagala rupa eueuh teu dikajahokeun nu mantak lamun urang geus bae ieu mah ilmu Allah nempel di awak urang geus moal bisa ka mana lantaran asa dikajahokeun bae ku Gusti Allah kicep urang dikanyahokeun denge urang dikanyahokeun tah ieu irung urang napas urang ieu teh kapan ieu teh oksigen ieu teh hawa ngaranna urang teh didamal ku Gusti Allah tina 4 unsur hiji unsur ardu 2 unsur ma'u 3 unsur nar 4 unsur hawa 4 urang teh nu mantak dirinya lamun kakurangan pangan paeh lantaran unsur bumi berarti cai paeh jelema mun bener total cai lantaran di awak urang ngabutuhkeun cai unsur banyu unsur cai awak urang di dieuna katilu matahari paeh sinar lantaran di dalam urang tina unsur nar nomor kaopat unsur hawa hawa urang disekep di jero taneuh hawa paeh urang eta teh keur carita urusan kebiasaan jabalah di luar kebiasaan mah Allah maha segala-galana jelema di jero cai teu paeh jelema di jero taneuh teu paeh kumaha Allah bae seuneu biasana di mana meuleum paeh dibuktikeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim kerek di jero seuneu malah mah tangkal tatangkalan jarara di jero seuneu maha suci Allah tah mah urusanna urusan adat jabalah adat api ketika ku Gusti Allah dikhwarikeun mah dibedah adat atuh nu Gusti cak Gusti Allah kuni barda wa salaman ala Ibrahim hai sana ya naru hai sana kuni barda sing tiis maneh ala Ibrahim ka Ibrahim awas ya datang ka haneut bage bahaya saya boro-boro meuleum haneut teh teu meunang seuneu datang ka dinya ngalentab-lentab atuh biasa bae malah ka asana kos Toshiba bae non Toshiba AC ti sagala datang ka kerek di jero seuneu apel jadi anggur jadi jeruk jadi Masya Allah ngarundai-rundai ka Kangjeng Nabi Ibrahim urusan Gusti tam nah iyalah jadi Allah teh apaleun wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulmatil barri wala ratbin naon bae anu baseuh wala yabisin naon bae anu garing illa fi kitabim mubin kecuali aya dina lauhil mahfuz geus aya di lauhil mahfuz nah ieu teh nu mantak urang geus kudu ulah samar-samar jeung ulah mang-mang geus aya catetana di lauhil mahfuz jang naon Gusti Allah make nyatet di lauhil mahfuz atuh jah Gusti Allah nu uninga Gusti Allah anu itu naon al-musakin wal mutarik jang nembongkeun ka malaikat deuleu kusya geus teu kudu laporan ka aing aya naon deuleu ka di lauhil mahfuz kolam datang ka kuari naretet eureun-eureun nu nyekelan kolam penah papan bor nage lain carita papan bor budak SD teka deuleu cak Kangjeng Nabi tungtungna papan bor teka deuleu cak Kangjeng Nabi legana papan bor kakarek datang ka Sidratil Muntaha ge Kangjeng Nabi geus kideug begitu datang ka Lauhil Mahfuz kideug Kangjeng Nabi tah penahna datang ka kuari naretet bae nulisan teu eureun-eureun nu nyekel maha suci Allah malaikat ge kageteun lempang sorangan eta penahna nulisan hiji-hijina makhluk Allah nu aya di alam dunia hirupna rizkina naik pangkatna turun pangkatna paehna dan lain sebagainya ta eta geus aya di Lauhil Mahfuz mantak malaikat neuleuh ka dinya mana ieu Haji Udin bulan hareupah jeung mah urang mana tah Cikupa dileuleuh ku nyana mana Cikupa na deukeut Citra oh malaikat neuleuh bae ka Haji Udin iya sek malaikat Israil mau kemana lu saminggu deui teh lelempangan ka Citra jeung cek malaikat hendahan meuli jagong di Citra saminggu deui sia saminggu deui dideukkeun bae ka malaikat batu diberes segala rupa deuleuh kalau Mahfuz neuleuh deui ka Haji Udin neuleuh deui je sapoe deui sia dideuleuh deui jamna geus ditangtu-tangtukeun moal kurang moal leuwih datang ke waktu na ajal ngatak
dikeun ka Gusti Allah tempat di deuleu kabeh ya Allah. Jadi nu kaliwat kabeh ge mantap ketika aya jelema dicabut nyawa pamajikana anakna ceurik malaikat gideug nuan matak gideug kunaon emang aing salah tah naon sih sakene jatuh salah kok sia careurik sih pan sia geus dibere beja ku nabi sia bahwa kullu nafsin za'iqatul maut kabeh ge bakal paeh ja urang teh hirup datang ke ajal ieu datang ke ajal kok sia make ceurik aing salah tah naon ieu di malaikat ge bingung nya na careurik jatuh salah aing nya mesti carekan ku Gusti Allah henteu salah sia anu salah berarti turun careurik atuh jadi cengcerikan ge moal hirup deui kecuali dicengcerikan hirup deui cek malaikat ya moal paeh mangan sakali doa ieu blow on sia mah kunaon ceurik cek malaikat geus sia ge bakal paeh sanu yang cerikan sia teh kabeh nu kaluar tina ilmu Allah subhanahu wa ta'ala mentek aya wiridan babari jasa wiridan teh hayang nyieun duit babari asal dicekel we daun bacaan ku urang tiupkeun jadi duit ngan lamun digunakeun kos kitu istidraj sia disiksa ku Gusti Allah tambah digunakeunana ketika model kieu di dieu ka Surabaya barang datang ka Surabaya leungit duit urang dek balik ka dieu mendesak eta ge mentah heula coba ka polisi mentah heula ka polisi urang pagi Pak pagi ada apa ini saya mau pulang kemana ke Tangerang terus mau apa ini saya nggak punya ongkos gua juga belum punya lu mentah sama gua cek polisi sial dah polisi belum padahal mah aya jatah jangan paranti jelema nu kasasar kurang eta aya jatah di negara tadi dibere ya ke polisi teh ye saya kesulitan gunakan ilmu eta nyokot kurang daun tak kacak bismillahirrahmanirrahim walau anna qur'anan suyirat bihil jibal aku teh moal dianggeuskeun ku aing babacana ieu dek dibaca ku sia kajen ku kumaha ge ditiru engkena ieu sia mangan hayang sugi blon pan sia mah nyegik ngaranna tamatu nah buka kurang bak saukuran ti dieu ka Tangerang bae leuwih teu meunang mentana ka Gusti mun kareta sabaraha duit mun mobil sabaraha duit mun naik pesawat sabaraha duit eta pesawat tak eta teh saukuran sakitu bae leuwih bae batal babari tah mah kos kitu mah cekel set tiup jadi duit ya mah atuh sia harayangnya wah Ki Hairun mah heula nyokot doang kos kitu tiup jadi duit naik kareta ka dieu tak gitu sakali deui barang naik kareta sakali deui di Surabaya dekat dieu Ki Ahmad teh nyokot deui daun ditiup daun deui pan teu daek jadi cenah teh ieu nya ge sarua aya magolna magol itu dipicen bae ku nya geus lah mangke bae ngan teu kadeuleuan ku masinis teu kadeuleuan batur mah ditanya karcis teh mah kieu bae teu kadeuleu jadi tah mah dua macam ima jadi duit wa ima teu kadeuleu maning mana tah asana maning teu kadeuleu bisa maling batur emang siapa pikiran gitu wae jeung nu mah teu dibere ge ku Gusti Allah jadi duit hayang loba teu kadeuleu deuk maling beres jasa lu bener lah mantap teu dibere-bere nailah wa indahu mafatihul gaib nu boga kunci gaib mah nu maha gaib Allah subhanahu wa ta'ala manusia eueuh nu nyaho kana urusan gaib-gaib eueuh nu nyaho aya kuari tah universitas teh aya anu boga gelarna naon gara-gara gelarna non lain master sok aya urang aya nikahkeun teh SAG eta SAG sarua sarjana alam gaib eta si ajak nu SAG teh nah iyalah eueuh anu nyaho la ya'lamuha illa hu
nu nyaho karena urusan ilmu gaib, karena gudang-gudang kegaiban. Lu nyaho karena kunci-kunci gaib. Lu nyaho illahu, kecuali Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala nu maha gaib deui Gusti Allah. Mentak doa saja orang nyerahkeun ka Gusti Allah. Ibadah teh anu ditinggali nama mimiti ku syariat teh syarat jeung rukunna. Urang salat syarat jeung rukun ditinggali melalui kacamata syariat. Allahu akbar, make kacamata syariat. Hiji ngangkat leungeunna, luruskeun hadwaman kibe ka dieu tek atawa datangkeun kana ka dieu tah ka tungtung ceuli. Allah terserah deh kumaha bae akur bae. Eta kacamata syariat. Bar delekeun mata orang ke tempat sujud sing ajeg urang nangtungna, ketika ruku sing lempeng mun ditendenan papan eta teh ulah aya berat ka luhur ka handap ka hareup ka tukang lempeng kacamata syariat. Terus sami Allahu liman hamidah tumakninah nu rapih. Terus sujud, rukun sujud lu 7 teh kudu napa tarang, koduana 2 dampaleun, nomor katilu 2 dengkul, nomor katiluna ramo, minimal nempel 2 jempol. Rukun sujud make kacamata agama rapih jasa. Dus diu tahiyat iftiras terus sampai selesai kacamata syariat rapih jasa. Taman kurang ku adab, make amamah, make udeng-udeng set ka dieu, make udeng-udeng, make buntut tah dek dikakencakeun mangga, dek dikatukangkeun mangga, dek dikakatuhukeun mangga, dek dikadiekeun ge teu naon. Salah ulah masih dikeun buntut kos kitu pek dek kumaha ge nya make irtidah tambahan ka dieu. Lamun tawaf ittiba ngaranna, lamun salat irtidah sunah ka dieu. Udang-udang make, kemudian irtidah na make tambahan hiji deui nurutan ahli sufi tiungkeun hareudang adab-adaban rapi geus. Allahu akbar, rapih jasa dideuleu ku kacamata syariat mah rapi. Ngan ukuran kos kitu mah kiai nu ngaji bisa, ustad nu ngaji bisa, santri nu ngaji bisa, pagawe nu ngaji bisa, ti mimiti gubernur bupati bisa, ka polisi kos kitu mah bisa, RT ge bisa, pamalingan ge bisa. Salat mun sakadar sakitu bisa, hayang make jubah aya tokona, hayang make sorban aya tokona, teu kudu di Tangerang, di mingguan ge ngahutang bisa. Aya tah mah hayang kos kikituan mah rapih jasa jana ngaji. Deuleu kurang make kacamata toriko batin, dideuleu kurang coba kadeuleu ieu lantaran nuria bakal kadeuleu ku nuria deui melayaripul riya ilal murai. Moal nyaho kana riya kecuali nu sok riya. Urang nyaho katatang jelema teh iya jelema ria pan sia nyaho aing baheula kos kitu teh ria teh aing ieu teh jelema mabok ke kajeng mana aing keur ieu mabok kos kitu eta jelema ku tetang-teteng di hareupeun pabrik ngajago. Nah eta jajawaran kajeng kok nyaho aing baheula keudek gelut teh eta masih neukeun epa eta nyaho tah geus nu ria nu sok ria ka nu ria nyahoeun. Nah lu ikhlas ge nu sok ikhlas kan ikhlas bakal nyahoeun jasa ketika salat. Allahu akbar dilirik urang geus bisa ikhlas ta budak. Kula baheula kula ieu mah ieu keur carita ieu keur zaman almarhum aya keneh eta kula ngobrol jeung abah si itu tunu di belah juru ikhlas salatna. Kula ngahuleng kok nyahoeun ka ikhlas henteu kula teu ngajawab. Geus bae terus balik tarawih teh bareng tadi menang beureun 3 poe ngomong deui si eta mah teh cenah tah tarawihna bagus ikhlas. Kumaha ngayahokeun ikhlasna? Ya hese
urang ditatanya beusi dicarekan Pak. Nan dina HTP pan abah nyahoon kanu ikhlas. Teu kaharti ah, geus teu kaharti bae geus teu kaharti. Geus rada kebal kabelah dia geus aya geus puluhan. Tah ngomong deui bae, lain nu eta nu turukeun. Tuh, nu eta tah si eta teh ikhlas tah. Bagus ya salat tah ikhlas. Beuki puyeng bae. Nyahoon kanu ikhlas pan hese nyaho kanu ikhlas mah eta mah urusan batin. Geus bae teu nanyakeun datang ka kadieuna ge teu nanyakeun bae ngan barang deuk bae dibaca ku urang di kitab. Oh, atuh aya tanda-tanda nu pernah kunyana dilakonan. Pernah dilakonan teh eta ku almarhum aya di itu aing ge kos kitu teh ikhlas. Aing ge kos kitu teh khusyuk. Nyaho kanu khusyuk jeung kanu henteu teh lantaran geus pernah ngarasakeun khusyuk. Kos kitu aing pernah khusyuk tah itu ge aya sifat-sifat anu persamaan aing teh kos kitu khusyuk itu ge khusyuk. Aya jelema suserian sorangan bae. Nyaho urang kunaon mabok kepaayang ieu budak. Emang kunaon aing ge paheula kos kitu. Tuh nyaho ya, teu sarua bae. Aya jelema susumputan pamalingan nih budak. Emang budak aing baheula maling. Tah pas gitu. Moal nyaho kanu ria kecuali nu sok ria. Moal nyaho kanu ujub kecuali nu sok ujub. Moal nyaho kanu ikhlas kecuali nu sok ikhlas. Moal nyaho kanu khusyuk kecuali nu khusyuk. Nu mantak layaripul wali ilang wali. Moal aya nu nyaho ka wali kecuali wali deui. Nyaho kajen lirikanana oh wali. Naon aya tanda-tanda persamaan diri aing kos kitu teh diangkat jadi wali itu ge aya. Aing teh baheula salat ngeunaheun jasa kos kitu tingkah aing salat khusyuk aya di situ khusyuk teh budak. Henteu bisa dibuat-buat kajen teuing urang dirapih-rapih ge. Allah. Diperem-perem terus gerakan anak tetep aja dilirik ngalagaan keneh mah kanyahoan baik kanyahoan tina diuk ke kanyahoan tina diuk ge tina diuk kanyahoan nu mantak Gus Dur teh diuk lain sambarangan kanyahoan ku ahli khusyuk kanyahoan diukna lain sambarangan okos jelema boga besi atuh diukna ge teu meunang bae ieu rapet ya nu katuhu teh kudu nganggang bae kunaon itu abeh babari nyepak cek jangan kanyahoan bae nya mah lamun sila-sila rapet embung gigidit bae kitu kunaon ieu kehalangan ieu emang ti guruna jadi kudu kaluar bae ieu suku kudu hareup teh ieu jang nyepak sia ieu geus kanyahoan geus kitu bae mantap kayak lamun keur ngariung gae nu kieu bae pantas embungeun nya mah ka handap asa boga musuh bae pan boga pencama tolol. Kita jadi tanda-tanda kos gitu teh kanyahoan. Nah, iyalah urusan lu kos gitu teh dibere ku Gusti Allah tanda-tandana. Eueuh nu nyaho urusan gaib kecuali nu maha gaib. Hanya aya jelema anu dibere mukjizat nabi nyahoeun tah boro-boro isuk boro-boro minggu hareup boro-boro bulan hareup. Geh lamun ku Gusti keur dibere cacak-cacak akhirat Kangjeng Nabi mah nyahoeun jadi bere nyaho ku Gusti Allah. Tanda kiamat Kangjeng Nabi nyahoeun jadi bere nyaho ku Gusti Allah. Tanda kiamat teh sakitu atuh dibere nyaho ieu ku Gusti Allah. Ketika Isra Kangjeng Nabi ditinggalikeun tingkah-tingkah manusia anu disiksa teh anu buukna, anu letahna, anu beteungna dayut, anu bobogaana gede dan lain sebagainya. Eta teh dibejakeun gaib cuman ditinggalikeun ka Kangjeng Nabi jang caritakeun ka umatna urang nyaho nu gaib ti Gusti Allah nu maha gaib melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya deui waliullah geh lamun keur dibere dibukakeun hijab trek nya nage kaget tercengang gitu keneh wah man ulama keur dibere maunah ku Gusti Allah tak kaget nya nage. Nah iyalah nu nyaho kanu gaib kecuali nu maha gaib la ya'lamuha illahu sabaraha tatama fatihul ghaib wa hiyal khamsa allati fi qoulihi ta'ala engke dihareup innallaha indahu ilmus sa'ah ke bakal dibahas kama rahul Bukhari sakumaha dina kitab Bukhari Kangjeng Nabi mafatihul gaib khamsun la ya'lamuha illallah
ilmu gaib aya 5 nu moal aya nu nyahoeun kanu 5 kecuali Gusti Allah. Hiji la ya'lamu ahadun ma yakunu fi godin illallah, moal nyahoeun hiji jelema isukan bakal kumaha, nu nyaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah. Urang teu nyaho isuk buah hirup buah henteu isuk teu nyaho. Pagawean teh naon nu bakal dipigawe ku urang isukan teu nyaho, hanya kebiasaan pajar kebiasaan eta bakal dilakukan isuk teu sabenerna mah. Nemantak teh hudang begitu hudang teh bae jelema anu bersyariat mah pagawean naon nu ku aing deuk dilaksanakeun. Oh boga rutin naon kantor, oh boga rutin naon pasar, oh boga rutin naon pabrik, oh boga rutin naon ladang. Ta eta teh syariat ngaranna nu kos kitu mah tah aing deuk ka ladang, aing deuk ka itu kantor pabrik syariat. Malah lamun teh mah jauh ka Gusti Allah poho kanu ngatur syariatna nyahona ka pagawean bae jauh jasa sama jeung Gusti Allah. Tapi lamun ahli marifat malah yang gitu begitu hudang. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bakal dikumahakeun ti mimiti hudang ku Gusti Allah bakal dikumahakeun kuring teu nyaho. Saenggeus teh hudang kuring bakal dikumahakeun ieu isuk-isukna apa bakal diberangkatkeun apa bakal henteu bakal sehat bakal henteu bakal hirup bakal henteu. Tak ahli ma'rifat bakos kitu begitu hudang teh teu boga rencanana dipasrahkeun ka Gusti Allah. Nyanggakeun sadaya-daya Gusti abdi hudang teh ieu nyanggakeun ka Gusti teu boga rencana nyanggakeun kumaha Gusti ngatur. Ai urang mah begitu hudang tak rencana, kantor rencana, pasar, berarti masih kene syariat. Tina hudang bae ge geus kanyahoan, ta eta teh ya kanyahoan ku ahli Allah mah si itu marifat. Kunaon teh teu boga rencana nya nama. Nyanggakeun ka Gusti Allah si itu bersyariat. Wajin teuing ibadahna diadu-adukeun tarana datang ka hideung. Syariat mah syariat bae. Kanyahoan langkah-langkahna aya tanda-tanda bersyariat. Teu bisa henteu kajian kukuh moal bisa kacolongan. Moal bisa kacolongan. Aya deui nu begitu hudang nya teh. Rencana henteu masrahkeun ka Gusti henteu walah wahuleuh. Lu beuh jauh ti Gusti mah bersyariat henteu, bertorekat henteu ieu mah kos kieu mah. Ieu mah kudu dibawa ka grogol. Naya 5 nomor kahiji teh jauh isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah. Nomor kedua wala ya'lamu ahadun ma yakunu fil arham illallah. Eueuh nu nyaho naon aya di jero rahim awewe. Bakalna jadi anak apa henteu ketika jadi teh lalaki apa awewe ketika jadi hirup apa henteu. Kemudian kadituna eueuh nu nyaho tanu di jero rahim kecuali lubah gaib Allah Subhanahu wa taala. Nomor katiluna wala ta'lamu nafsun madza taksibu gada. Nu nyaho naon nu bakal dipigawe isukan. Nomor kaopatna wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Nu nyaho di tanah mana urang bakal paeh. Apakah di kampung urang, apa urang keur nyaba ka Lampung, apa keur ka Surabaya, apa urang keur ka Mekah, keur ka Madinah. Teu nyaho urang teh bakal di tanah mana urang bakal paeh. Padahal geus diteudeun tandana ku Gusti Allah di bujal urang. Ta eta teh ceuk ahli hikmat hukama profesor Islam eta teh di dinya teh aya taneuhan eta mah dipiceunnan ge aya deui dipiceunnan aya deui tanda eta teh taneuh kuburan urang. Nah cenah mah dipiceunnan bae ulah paeh bae. Paeh bae tah bang. Kayak gitu deui ku malaikat aya deui. Jadi lagu malaikat blok dipiceunan nyokot deui malaikat tendeunkeun deui ka dieu kitu bae kalimana wala yadri ahadun mata yaji'u bil matar. Eueuh nu nyaho iraha ieu turun hujan teh nyaho sakitu guludug geusing jelegerna malam kedua peuting ka tukang wah sana hujan gede ye subuh centrang deui kurang geus kasieunnan ngadengekeun guludug teh kilat gede jasa di deuleu keluar pohara amat nyapoek nyakilat wah asana gede jasa hujan
subuh kaberangkeun panas guludug di mana ka mana eta nu tadi nu nyaho kajeun kumaha ge aya urang keur tenang-tenang we ngobrol panas datang bebret hujan gede je atuh teu kanyahoan kamari nu nyarang loba jasa hujan bae nu hajat ti kaler ti kidul teh wetan ti kulon wow dukun mamana geus didatangkeun kadinya supaya ulah hujan supaya hujan sakala hujan bae ku aing di hujanan aya jelema nu nahan-nahan datang ka botol di ayun-ayun botol ayun ku sia cak ku Allah hujan bae aing mah cenah ieu botol mah geus teu katahan ku halu wah tuh halu teangan ku sia halu ayun-ayun ku sia halu cenah ieu mah sempak ka luhur kentengkeun bila perlu dagangkeun ku sia di luhur kenteng hujan bae cak ku sia Allah geus sempak sagala di kaluhurkeun wah geus macem-macem asal anu hajat mah geus sempak ambalae di luhur kenteng Allah jasa Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tetap hujan bae cak gusi dek dihujankeun bae. Oh nyaho, ya Allah, ya kan. La ya'lamu illa hu. Wa ya'lamu ma fil barri jeung Gusti Allah anu maha uningakeun naon nu bakal terjadi di daratan. Nu bakal terjadi di tegalan, nu bakal terjadi di padang pasir, nu pada bakal terjadi di gurun. Aya sabaraha jumlah makhluk nu aya di luhur bumi ti mimiti hewan nu berakal anu berpikiran manusia ngaranna sa Indonesia nu sabaraha jumlahna secara nasional nu berKTP nu teu berKTP na teu kahitung secara sadunia berbagai negara 5 benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, benua Australia tak ieu teh aya sabaraha kabeh Allah nyahoun aya sabaraha gajah di luhur daratan Allah nyahoun aya sabaraha kuda Allah nyahoun aya sabaraha kitu embe domba kabeh uncal orai kasireup-sireup katu-batu mah Allah nyahoun eueuh nu teu dikajahokeun ku Gusti Allah jada damelanana nu eta kurang-kurang yakin ka Gusti Allah ieu ayat ieu tancepkeun ka jero hate pelakeun kubur di jero hate boro-boro aing kumalandang tatangga aing ge nyahoeun pamajikan aing ge nyahoeun tumak nu teu kanyahoeun ku sasa Allah mah nyahoeun sireum nyahoeun Allah mah wa ya'lamu ma fil barri jeung deui di samping nyahoeun Gusti Allah sabaraha nu sehat sabaraha nu gering nyahoeun Gusti Allah sabaraha nu deuk ditambahan panjangkeun umurna datang ka ajalna deuk sabaraha nu dipaehan Allah nyahoeun jasa sabaraha anu ngalahir poe ieu jeung sabaraha anu kitu paeh nyahoeun wa ya'lamu ma fil barri luhureun daratan-daratan luhureun bumi Allah nyahoeun kabeh mantap urang boga kayakinan ieu jadi wali boga kayakinan ieu Allah wajah nyahoeun asal nyahoeun mah isin urang ka Allah isin amatnya aing dikanyahokeun ku Gusti Allah urang keur nonton TV bae hiji aing kanyahoan ku Gusti Allah ieu aing keur nonton TV isin ya picen TV ganti nu gede isin urang ka Gusti Allah teu kudu loba lemah di kamar ge Allah nyahoeun beuh ieu aing lamun maksiat di jero kamar isin amat ka Gusti Allah nu mantak terus adab waliullah mah lain bae di nu loba jelema di jero kamar ge make adab-adaban bae mantak waliullah mah cangkilang deuk mandi bae deuk mandi mun aya talasna make talas di dieu atau make samping teu kadeuleu ku manusia tapi Allah mah neuleuh nyaho lamun eueuh diu ulah kena kadeuleuan oh diu nu rapi dijebur gegerah Allah nyahoeun jasa batur teh jauhan Allah ulah mah lain griwol wih siapa gede ama tuh ya belaan bulak ngadu nu kos kitu oh kagus ya Masya Allah wa ya'lamu ma fil bar Gusti wa ya'lamu ma fil bahr jeung Gusti Allah nyahoeun nu aya di jero laut al-qura allati 'alal anhar kampung-kampung anu dikelilingi ku bangawan-bangawan
kampung-kampung pulau-pulau Allah nyahoun di samping daratan lega nagara oge pulau-pulau anu dikelilingi ku bangawan-bangawan dikelilingi ku cai-cai laut timimiti pulau nu gede aja urang ge pulau-pulau Jawa nah pulau Sumatera pulau lantaran orang mater berkeping-keping ieu teh madak disebut ge pulau Sumatera pulau Kalimantan pulau eta keur geledek nah nu laletikna aya pulau Untung Jawa aya pulau Putri laletik ke belah dituna eta termasuk gede aya pulau tah eta ge kapan baheula mah jadi pulau tanu ku urang di zarahan teh tadi kulon teh pulau Cangkir mata disebutna ge pulau ku ari mah geus jadi pulau lantaran ngahiji cekolot baheula karuhun urang asal pulau Cangkir geus ngahiji geus rusak negara geus bukti jasa jaker kula letik maka dieu teh nae gete ku ngomong baheula teh ieu mah bakal ngahimanyang ngahiji ngahiji engke mah ngahiji sorangan ku ari masyaallah geus cenah teh mah geus asal geus ngahiji we geus tanda-tanda eta geus bisa disebutkeun gos kitu di samping daratan-daratan pulau-pulau jero laut nyahoun Gusti Allah luasna laut nyahoun jerona laut nyahoun eusi laut nyahoun aya kakap sabaraha di jero laut nyahoun biasa aya cumi sabaraha miliar di jero laut aya teri geus teu kahitung sabaraha Allah mah nyahoun iya kari mata atuh sieun henteu sieun wali mah di mana geja ku Gusti Allah nyahoun dikajaokeun ku Gusti Allah berarti diurus ku Gusti Allah sieun amat urang hudang ti peuting biasana kan sieun komo aya nu paeh anyar dek tahajudan dia tahajud bener mencan kalau wudu gerebek ih naon teh suga gerebegan deh lain naon beres ngala wuduna bari muringkak ke bulu salat Allah gerebek terjadi tak datang kabar encan usolli Allah berbalik jinaonnya ingat ulah bae keur tadi pae aju bae diuknya na eta ai salat masjid ai diuk bantah coba ge kanu borangan ge les ya kos bungkul ngaku sia terus kita salat masjid Allahu akbar lain pikiran ka Allah pikiran pocong teh jurig teh dan lain sebagainya dipaksakeun ku urang tapi lamun diuk mah bari ngaroko wani rokok set les ngopi biasa kertek-kertek kemana sih dia atuh sholat bae atuh ai diuk benang tangan sagala kajuring ka dia sia ai wani mah kaing ngarokok deui keluar di dalam jauh naon kudu ai sholat Allah kerek naonnya jelema nyana-nyana kene beda tuh coba ge rasakeun ge ye cenah kieu nyahoan borangan heuh aing ge borangan sarua eta kos kitu tah jadi lamun dongeng nu borangan mah emang orang ge hayang seuri sorangan nu borangan mah nu sok kukula didongengkeun teh di Garut aya hiji makam galak jasa tah kuntil anakna teh mah dinya tah lamun liwat ka dinya kuntil anak di samping seuri sok ngababuk teh kuntil anak galak momonon juri galak jasa tah asal liwat ka dinya galak tah hiji mangsa urang pondok pesantren ku ajengan teh hadiran aya Nanang Kosim jeung Toto Gozali di Kampung Salam hadiran geus eueuh nu neuleuh hadiran aya hiji santri nungguan Nanang Kosim kebel asup ka hadapan panggung hees nya mah teh nyahoun bratayuda Nanang Kosim sagala muammar geus teh nyahoun bae lah beres hudang-hudang teh nya nama jam 3:04 ye cek geus sepi ye ngeusan cancan ya barang deuleu jeung 3:04 alah aing ieu deuk balik ka Kobong ye sieun eueuh deui jalan iwal teh ka kuburan eta ta eta sieun tanjana ta sieun manya aing di dieu bae deui manya teu balik teh geus tah subuhna pan ngaji lah geus aing mah manya eleh ku juring cek cenah teh lewat aing ka kuburan geus disiapkeun bae kadongdong sabadeg ieu pokona kuntianak jurig segala nanaon babok ku aing mah geus dikieu-kieu bae nya leuleum alah enak teh ngawani-wani maneh kabeneran pas kuburan aya nini dek bising lakur biasa atuh pada ini mah ruag reuwig bukna ge
ruwag-rewig aju sampingan dikadiekeun doang pan kabeneran aju nyana sok mamawa sapu pan kieu kadal aku saya iya kuntilanak dibabuk wae jaknya teh atuh nini ka jalan dek nyebrang ti kuburan ke arah kuburan teh eta santri liwat joger wae jeung tangkal kadongdong lah burak lumpatnya datang ke kobong harenggosan si harenggosan mah cek babaturanna mangi kunti anak aing babuk wae leh beres geus teu kapiheulaan aing ku kunti anak keur kieu mah cek kana aman teu kebal salat subuh beres salat subuh ngaji isuk-isuk aya nini nu dipanggul-panggul dek dibawa ke rumah sakit nyana keur aya di sisi jalan jeung babaturanna kabeh ditanya ku santri Mang, iya sa, nini cek jenah teh. Cek bawa mana? Ke rumah sakit kurang gitu, dibabuk jurig, pul dikerja. Jadi nini gitu, jadi pajar dibabuk jurig. Cek santri aing jurig eta mah. Geus bae eta nu borangan teh kos kira itu tah. Barloon kabeh nu borangan mah. Puguh ucing. Allahu Akbar tengah peting Allahu Akbar beres jana diuklah maca sholawat ayah cina nya wah kajian kuku mage juri gimana hatana geus kitu bae manu borangan geus lah juri kajian kuku mage geus jana robahna ge lalauna ketep-ketep bru SD lah daripada aing ada yang mending es jana teh aman guys ai isuk-isuk banggi ucing eta ucing teh meureunanan kurusak-kurusuk kabeneran asup ka beheungna kantong keresek di jero kantongna pan aya amrang-amrangan asal leumpang kersek-kersek asal leumpang kersek oh cak anu keur penting teh ieu horeng jurigna ieu tuh jadi kabobodo ku ucing pan ya Allah eta borangan eta kos kitu teu kudu borangan-borangan geus udang penting yes wudu kesalahan lah geus teu kudu borangan cek kieu ge moal aya naon Allahu Akbar brek leh moal aya naon eta kayak pocong lah lain da mah prak dibukain hehe gitu je pocong beneran tuh duh wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Gusti Allah maha uningan nyahueun kana naon nu aya di daratan urang cicing kemudian aya setan datang ka urang eta teh setan teh ngagerakeun Allah urang ngacicing ku Gusti Allah setan digerakkeun ka Gusti Allah ku Gusti Allah jadi naon mah nu datang ka urang teh baik sireum maupun orai atawa jurig sekalipun eta teh ngagerak Allah teu kudu sieun sieun mata ahli Allah mah teu kudu sieun begitu datang orang keur cicing ibadahan aya setan aing makhluk Allah sia makhluk Allah ngan kebenaran aing mah jelema sia mah setan deuk naon sia ha deuk naon sia ha tuh lamun digalakan setan sieun lamun urang sieun setan seuri ha sieun ka aing dilalaga deui sia ku aing mantap geus urang lamun salat dipenting siapkeun golok yang naon cek pamajeng setan pencit ku aing si setan oh setan sia cek pamajikan sok aju kos kitu ka haji mah lah wa ya'lamu ma fil barri wal bahri nyahoeun Allah sabaraha makhluk nu aya di daratan sabaraha jumlahna berbagai makhluk nyahoeun kabeh yakinkeun ieu Quran nyahoeun nu aya di beunang kitu ngaranna laut sabaraha jerona laut luasna laut sida laut kateri-teri sabaraha miliar triliun nyahoeun kabeh Masya Allah nu teu dikanyahokeun ku Gusti Allah dua katilu wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha tepati-pati ragag hiji daun kecuali Allah nyahoeun kana daun eta daun naon nu endek ragag sanggeusna manehanana ragag eta teh diragagkeun ge ku Gusti Allah ka mana bakal ragagna eta teh Allah nyahoeun janang Allah ngaragagkeun sanggeusna ragag sabaraha daun nu ragag dina eta tangkal Allah nyahoeun sesak daun anu nempel keneh Allah nyahoeun ya Allah ya Rabbi deuk kurang kumaha kayakinan ka Gusti Allah deuk kurang kumaha tah
nu mantak ke tancapkeun pelakeun kanyaho Allah di jero dada urang bukakeun hati ilmu Allah asupkeun ke jero jantung ke jero golgota yakin urang eueuh nu nyaho kanu gaib kecuali Gusti Allah nu maha gaib kahiji nomor kaduana Allah nyahoeun naon bae nu aya di luhur bumi yakni di daratan katilu Allah nyahoeun kana naon bae nu aya di jero cai di laut di bangawan di mana bae obat Allah nyahoeun kana daun nu ragag iraha ragagna sanggeusna ragag ka mana ragagna sesa daun anu nempel nyahoeun satungya kabeh kanyahoan ku Gusti Allah daun gede, daun letik, daun panjang, daun letik lah deui Allah nyahoeun masya Allah wala habbatin fi zulumatil ardi Allah nyahoeun kana siki nu aya dina popoek bumi artina popoek bumi teh ieu teh majaz popoek teh bimana bawatinil ardi lantaran di jero bumi teh lantaran nempel jadi poek geus bahasakeun bawatin jero bumi di zulumat jadi eusina jaba jero jaba poek lamun bawatin doang mah teu kanyahoan ieu teh cek Gusti Allah teh jero bumi bae buat caang buah henteu tapi ku zulumat di samping kajeroanana kanyahoan poek kage luar biasa mata kabahasakeunana fi zulumatil ardi majaz teh zulumat di mana bawatin nyahoan Gusti Allah aya siki kacang di jero bumi di lapisan kahiji lapisan kadua lapisan katilu lapisan kaopat datang ka lapisan katujuh Gusti Allah apaleun nyahoan Gusti Allah aya siki jagong anu nempel di luhur anu nonggerak di luhur ka bawah kacai ke jero ka bawah ka terus ka jero teh katela terus lapisan kahiji kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh Allah nyahoeun sabaraha siki nu aya di jeroan nyahoeun eueuh hiji siki nu teu kanyahokeun ku Gusti Allah naon bae nu aya di jero bumi ieu hasil-hasil bumi potensi-potensi bumi aya minyak di jero bumi urang Allah nyahoeun aya logam di jero bumi urang teh logam perak logam emas logam besi perunggu dan lain sebagainya nyahoeun Gusti Allah teh naon bae nu aya dina popoek taneuh siki leutik ke kanyahoan komo nu gede mah wala habatin hiji siki bae kudu kanyahoan komo sagala rupa eueuh teu dikanyahokeun nu mantak lamun urang geus bae ieu mah ilmu Allah nempel di awak urang geus moal bisa ka mana lantaran asa dikanyahokeun bae ku Gusti Allah kicep urang dikanyahokeun denge urang dikanyahokeun tah ieu irung urang napas urang ieu teh kapan ieu teh oksigen ieu teh hawa ngaranna urang teh didamel ku Gusti Allah tina 4 unsur hiji unsur ardu 2 unsur ma'u 3 unsur nar 4 unsur hawa 4 urang teh nu mantak dirinya lamun kakurangan pangan paeh lantaran unsur bumi berarti eueuh cai paeh jelema mun bener total eueuh cai lantaran di awak urang ngabutuhkeun cai unsur banyu unsur cai awak urang di dieuna katilu matahari matahari sinar lantaran di dalam urang tidak unsur nar nomor kaopat unsur hawa hawa urang disekep di jero taneuh hawa pae urang eta teh keur carita urusan kebiasaan jabalah di luar kebiasaan mah Allah maha segala-galana jelema di jero cai teu pae jelema di jero taneuh teu pae kumaha Allah bae seudeuh biasana di mana meuleum paeh dibuktikan ku Kangjeng Nabi Ibrahim kerek di jero seuneu malah mah tangkal tatangkalan jarara di jero seuneu maha suci Allah tah mah urusanna urusan adat jabalah adat api ketika ku Gusti Allah dikhawarikeun mah dibedah adat atuh nu Gusti cak Gusti Allah kuni barda wa salaman ala Ibrahim hai seuneu ya naru hai seuneu kuni barda sing tiis maneh ala Ibrahim ka Ibrahim awas ya datang ka haneut bage bahaya saya boro-boro meuleum haneut teh teu meunang seuneu datang ka dinya ngalentab-lentab atuh biasa bae malah ka asana kos Toshiba bae non Toshiba AC ti sagagila datang ka kerek
di jero seuneu apel jadi, anggur jadi, jeruk jadi, masya Allah ngarundai-rundai ka Kangjeng Nabi Ibrahim. Urusan Gusti tam. Nah iyalah, jadi Allah teh apaleun wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulmatil barri wala ratbin. Naon bae anu baseuh wala yabisin, naon bae anu garing illa fi kitabim mubin, kecuali aya dina Lauhil Mahfuz. Geus aya di Lauhil Mahfuz na ieu teh. Nu mantak urang geus kudu ulah samar-samar jeung ulah mang-mang geus aya catetanna di Lauhil Mahfuz. Jang naon Gusti Allah make nyatet di Lauhil Mahfuz atuh ja Gusti Allah nu uninga, Gusti Allah anu gitu naon al-musakin wal mutarik. Jang nembongkeun ka malaikat deuleu kusya geus teu kudu laporan ka aing. Ayana naon deuleu ka di Lauhil Mahfuz, kolam datang ka kuaring naretet eureun-eureun nu nyekelan kolam. Penah papan bor na ge lain carita papan bor budak SD. Teu kadeuleu cak Kangjeng Nabi tungtungna papan bor. Teu kadeuleu cak Kangjeng Nabi legana papan bor. Kakarek datang ka Sidratil Muntaha ge Kangjeng Nabi geus kideug, begitu datang ka Lauhil Mahfuz kideug Kangjeng Nabi tah penahna datang ka kuari naretet bae nulisan teu eureun-eureun nu nyekel Maha Suci Allah, malaikat ge kageteun lempang sorangan eta penahna nulisan hiji-hijina makhluk Allah nu aya di alam dunia, hirupna, rizkina, naik pangkatna, turun pangkatna, paehna dan lain sebagainya. Tak eta geus aya di Lauhil Mahfuz. Mantak malaikat neuleuh ka dinya, mana ieu? Ha, Haji Udin. Bulan hareupah jatuh mah. Urang mana tah Cikupa. Dideuleuh ku nyana. Mana Cikupa ada ke Citra. Oh. Malaikat neuleuh bae ka Haji Udin. Iya. Cek malaikat Israil, mau kemana lu, ha? Saminggu deui teh lelempangan ka Citra. Jeung cek malaikat, hendahan meuli jagong di Citra. Saminggu deui sia, saminggu deui dideulkeun bae ka malaikat batu diberes segala rupa. Deuleuh kalau Mahfuz neuleuh deui ka Haji Udin, neuleuh deui. Ye, sapoe deui sia, dineuleuh deui. Jamna geus ditangtu-tangtukeun moal kurang moal leuwih. Datang ka waktuna ajal. Beres. Dikeun ka Gusti Allah tempat. Dideuleuh kabeh. Ya Allah. Jadi nu kaliwat kabeh ge. Mantap. Ketika aya jelema dicabut nyawa, pamajikana anakna ceurik, malaikat gideug. Nuan matak gideug kunaon emang aing salah tah naon sih sakene. Jatuh salah kok sia careurik sih. Pan sia geus dibere beja ku nabi sia bahwa kullu nafsin za'iqatul maut. Kabeh ge bakal paeh. Ja urang teh hirup datang ka ajal. Ieu datang ka ajal kok sia make ceurik aing salah tah naon ieu. Di malaikat ge bingung nyana, careurik jatuh salah aing. Nyana mesti carekan ku Gusti Allah. Henteu salah sia anu salah berarti turun careurik atuh. Jadi cengcerikan ge moal hirup deui. Kecuali dicengcerikan hirup deui cek malaikat ya moal paeh mangan sakali doa. Blow on sia mah kunaon ceurik cek malaikat. Gas sia ge bakal paeh sanu yang cerikan sia. Teh kabeh nu kaluar tina ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lauhil Mahfuz geus aya. Ya Allah, wa huwallazi yatawaffakum bil-lail. Gusti Allah anu nyarekeun urang, Gusti Allah anu ngagenggem roh urang, Gusti Allah anu ngaheeskeun urang. Urang teh diheeskeun teh ku Gusti Allah. Roh urang teh roh urang aya dua rupa. Roh teh aya dua. Hiji aya ruhul hayat. Nomor kedua aya ruhul tamyiz. Lamun kaluar ruhul hayat paeh. Lamun kaluar ruhul tamyiz sare ngaranna. Jadi ayat dua di awak urang teh sipatanana. Ketika sare ruhul tamyiz tadi dikeluarkan ruhul hayat daya di awak urang. Engke nyana berkelayangan kapanggih nyana teh jeung Nabi ngimpi nu sarena kapanggih jeung Kangjeng Nabi. Ruhul tamyiz kapanggih jeung wali ngimpi kapanggih jeung wali. Ruhul tamyiz kapanggih jeung wali. Kapanggih jeung wali ngimpi jeung Tuan Syekh Abdul Qadir jeung berbagai-bagai Imam Syafi'i dan lain sebagainya.
kapanggih ruh tamis kapanggih jeung guru-guru urang ngimpi jeung karuhun urang ngimpi kapanggih asli teh ruh urang teh berkelayangan teh kapanggih jeung jurig ngimpi di udag-udag jurig lantaran ruhna di udag-udag ku anjing cia di udag terus begitu anjing eureun aya kunti anak boki ngejat nyalimpet cenah kagang hayang kiih nya teh aya sumur wer ngompol eta kos itu nyalah wa huwa alladzi yatawaffaq wa yatawaffakum bil-lail ruh tamis dikaluarkeun ku Gusti Allah nang saha eta lamun ku Allah henteu diasupkeun deui matak cek Tuhan Syekh Abdul Qadir teh mah ya niaman layunam anhu hei nu sarare nu henteu diantep sare ya muridina la yuradu anhum hei nu ngabalieur nu teu pernah dibalieuran maneh sare teh diantep ku Gusti Allah maneh ngabalieur Allah mah teu ngabalieur maneh poho ka Gusti Allah teu kaluar tina ilmu Allah anjeun teh wahai manusia cek Tuhan Syekh Abdul Qadir nah iya Allah wa huwa alladzi yatawaffakum bil-lail Allah anu nyarekeun urang ngaheeskeun urang dikaluarkeun ruh tamiz urang nah yaqbidu arwahahum indan naum wa ya'lamu ma jarahtum Gusti Allah nyaho naon nu urang dipigawe ya Allah ya Rabbi urang migawe naon bae nyaho urang macul Allah nyahoeun urang di pabrik Allah nyahoeun urang di pasar Allah nyahoeun urang di kantor Allah nyahoeun pagawean urang teh ka kicep-kicep karena pagawean urang Allah nyahoeun majarah tuh naon ku urang dipigawe urang ku ari teh keur nyieun kursi Allah nyahoeun urang ku ari teh keur nyieun halu Allah nyahoeun urang keur nyieun mepegan nyecagan sulu Allah nyahoeun naon bae urang diuk Allah nyahoeun urang nangtung Allah nyahoeun urang naon bae nyaho Gusti Allah majarah tuh eueuh nu kaluar tina ka nyaho Allah deuk kumaha deui atuh urang wa ya'lamu majarahtum bin nahar lamun tadi peuting disarekeun ku Gusti Allah Allah nyahoeun jeung Allah ieu anu nyarekeunna wa ya'lamu majarahtum bin nahar pagawean urang ti beurang galibna deui mah galibna sok pigawean migawe mah banti barang Allah nyahoeun tah saenggeus Allah nyahoeun ke urang dicabut nyawa urang ruhul hayat nang Allah melalui malaikat datang ka waktuna geus kitu summa yab'atsukum fihi dihudangkeun deui nu sare heula nu sare dihudangkeun summa yab'atsukum fihi Allah anu nyarekeun urang ngaheeskeun urang kemudian atuh dihudangkeun deui ku Gusti Allah summa yab'atsukum fihi dihudangkeun ku Gusti Allah mun cacak-cacak teh dihudangkeun cara Ashabul Kahfi 300 tahun di jero gua teh hudang-hudang Ashabul Kahfi teh 3 abad di jero sare bae tapi teu kunaon naon teu lapar teu naon biasa bae hartina kuat bae 300 tahun hees datang ke buukna teh meleuwih panjang tibatan dirina kuku para ranjang deres sama buuk jeung kuku mah kumis rongkom kadi janggot segala rupa hirupan hirup bulu kelek panjang bulu ieu panjang eta teh coba bahasa bulkap tempat begitu muksal minatam li khomatun sarifun sunanus kapali atatul skitmir eta barang hudang teh nya leje begitu ya kitu amat cekna sedengkeun rarasaanana ngan sakur 3 jam 4 jam sare sia sare urang sare ngan 3 jam 4 atuh bu panjang amat eta kumis pugus yage emang aing panjang atuh banyak gerak rongkom kabeh teu ji ke urang teu kaharti cenah ieu sare asa sakedeung tapi pan geuninganan ieu bagi karari amatnya jeung aya rasa lapar 300 tahun disarekeun Gusti Allah ike geura Ashabul Kahfi urang dongeng Ashabul Kahfi bakalna aya khusus surat Kahfi ya Allah ya Rabbi prameyasan ke bakal asana nu kolot mamal kaburu aduh cek do kolot teh aing minta panjang umur dipenta ge pendek mah tetep bae tahi kabeh kaluan tidak kanyaho Gusti Allah Masya Allah dihudangkeun deui ku Gusti Allah hirup deui tina sare hudang
ieu teh maksudna dek dihudangkeun teh kumaha liuqdo ajalum musamma dek dicumponan ajal anu geus ditangtukeun lantaran urang teh kapan dibere ajal aya nu datang ka 20 aya 30 aya 40 aya 50 aya 60 tahun tak ieu teh meme datang ka ajal mah hees sudang diheeskeun ku Gusti Allah dihudangkeun ku Gusti Allah diheeskeun ku Gusti Allah dihudangkeun ku Gusti Allah meme datang ka ajal kitu bae summa yuqdo liyuqdo ajalun musamma jang nyumponan ajal anu geus ditangtukeun beres eta karak dicabut ruhul hayat paeh beneran geus datang ka ajal lamun geus datang ka ajal ulah-ulah urang nu teu boga obat nu boga apotik modar bae mun geus datang ka ajal ulah-ulah urang nu teu bisa nyuntik dokter paeh geus datang ka ajal mah nu boga rumah sakit tage modal ulah ku sebab dia ada boga rumah sakit dokterna loba obatna loba moal paeh isdep bae paeh di ulah percaya ke dokter